ngalogat kitab Qatrul Gois. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah, la mawjuda illallah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. La ilaha illallah, la matluba illallah. La ilaha illallah, la maqsuda illallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab anu dinamian kitab Qatrul Gois. Bari ngalap barokah ku atanapi kalawan nyebat jenengan Allah, atanapi bari nedapi tulung ku atanapi kalawan nyebat zat Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani anu maparinan kana pirang-pirang nikmat ageng itu Allah ka makhlukna tegesna ka hamba-hambana di dunia sareng di akhirat. Sareng deui sifatna Allah Ar-Rahimi Qur'anu maparinan kana pirang-pirang nikmat alit itu Allah di akhirat pikeun atawa kamu mukmin wungkul atanapi di akhirat ka mukmin wungkul. Sok sanajan Ar-Rahman sareng Ar-Rahim teh nikmat Allah anu aya di dunia Rahman gitu ya. 1% sedengkeun nu dimaksud Rahim sabalikna 88% nikmat nu aya di akhirat. Teraskeun Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wal iman. Alhamdu ari jenis puji anu opat. Qadimun li qadimin, qadimun li hadisin, hadisun li qadimin, hadisun li hadisin. Puji Allah kadat Allah, puji Allah ka makhlukna, puji makhluk kadat Allah, puji makhluk ka makhluk deui. Eta lillahi hakikatna nama tetep milik Gusti Allah. Wihandi Alhamdu ari jenis puji anu opat. Qadimun li qadimin, qadimun li hadisin, hadisun li qadimin, hadisun li hadisin. Artina puji heubeul kanu heubeul, puji heubeul kanu anyar, puji anyar kanu heubeul, puji anyar kanu anyar deui. Lamun dimaknaan ku makna lain kieu. Puji Allah kadat Allah, puji Allah ka makhlukna, puji makhluk kadat Allah, puji makhluk ka makhluk deui. Eta lillahi hakikatna nama tetep milik Gusti Allah. Hakikatna nama tetep dihususkeun pikeun Allah. Hakikatna nama tetep dipika haku Allah.
jinsul hamdi mamlukun lillah, jinsul hamdi mutasun lillah, jinsul hamdi mustahiqun lillah, jinsul hamdi mustahiqun lillah. Jenis puji eta milik Allah, jenis puji eta diususkeun pikeun Allah, jenis puji dipikaha ku Allah, jenis puji dipikaha ku Allah. Itu pami dilogatan secara detail. Dugi kadinya bae heula mudah-mudahan aya manfaat barokahna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.